Sampurasun pamiarsa tepang deui sareng simkuring dina acara Gentra Kahuripan, hiji acara paguneman bag-bagan karohanian dumasar kitab Injil anu bakal ngaberkahan pamiarsa sadayana. Pamiarsa Gentra Kahuripan danget ayeuna bade magunemkeun patali sareng mujijat kubur kosong bagian kedua pamiarsa. Kumargi dina tepang anu kalangkung masih keneh nyesakeun sababaraha patarosan. Urang bade teraskeun dinten ayeuna. Mohon. Namung sata acana pamiarsa sumangga tampi kidung rohani anu bade dipidangkeun. Mangga. Mohon. Sumangga nyanggakeun. Gusti Yesus tilar dunya kurbankeun jiwa ragana sangkan urang teu binasa kenging hirup nu langgeng Yesus pupus di Golgota ngajaib urang sadaya Geti suci mupus dosa sangkan urang salameng tawis asih Gusti Yesus manusia nu durhaka disucikeun tina dosa nampi hirup nu langgeng tawis asih Gusti Yesus ka manusia nu durhaka disucikeun tina dosa Tak itu pamiarsa tembang rohani anu neme kapidangkeun pamugi janten berkah kangge urang sadayana. Fani urang tepangan Pak Pur narasumber anu bakal ngaguar patali sareng mujijat kubur kosong. Ieu bagian kedua ieu Pan. Mohon. Nyonong patarosan Pak Pur patali sareng guaran urang jalaran dina tepangan nu kalangkung teu ka kabagian waktu gitu ta. Ieu patali sareng mujijat kubur kosong teh apa Pur. Mujijat kubur kosong ieu saleresna minton kenaon kangge murid-murid dina zaman harita Pak Pur. Mohon. Saleresna upami urang nalungti kasaksian dina kitab Injil.
malih mah salah sawios anu diserat dina Injil Yohanes nyaeta Rasul Petrus sareng Rasul Yohanes aranjeuna oge parantos putus harapan teu percanten yen Gusti Yesus Kristus bakal gugah sanaos aranjeuna nampi wartos nampi janji yen Gusti Yesus Kristus bakal ditewak, bakal nandangan kaniaya, bakal dijagrakeun di payunan kursi pangadilan pangeran, lajeng anjeunna dipentang dina kaidi palang, pupus tapi gugah deui. Tapi sanaos ngadangu kitu teu percanten. Dina waktos aya sababaraha istri ngawartosan ka anjeunna kumargi istri-istri eta angkat subuh-subuh dina dinten minggon ka makam maksudna bade ngembang tapi telat kumargi Gusti Yesus gugah anjeunna ngawartosan ya antawisna ka Petrus sareng ka Yohanes teu percanten anjeunna lumpat ka kubur hoyong ningal kasaksian saecesna kaalaman ku anjeunna ningal pisan kubur kosong malih mah ningal yen nyaeta layon dibungkus ku kain linen ngalumbruk di dinya dina kaayaan kempes nembe Alkitab nyanggamkeun ningal kaayaan kitu murid-murid percanten janten manfaat kahiji ningal kubur kosong iman aranjeuna dihudangkeun deui iman aranjeuna anu parantos panginten meh pareum dihudangkeun deui kumaha ningal mujizat kubur kosong ieu Gusti Yesus leres-leres nyumponan sapertos naon anu dicarioskeun sate acana anu kadua kajabi anjeunna imana ngagedur deui oge rasa kasieuna biasa leungit kumargi contohna dina Injil Yohanes pasal 20 murid-murid kempel panto di pendetan sadayana kumargi kasingsieunan yen anjeunna bakal manginten ditewak dikaniaya dipilari ku para imam kumargi kalebet murid-murid Gusti Yesus Kristus tapi saparantosna pengalaman kubur kosong ieu aranjeuna timbul deui kawantun malih masa parantosna ditepangan ku Gusti Yesus Kristus kumaha numutkeun kesaksian Injil opat Injil dugikeun ka kisah para rasul kitu oge dicendekeun dina kitab Korinta hiji Korinta paling sakedik aya 10 kali Gusti Yesus mintonkeun diri yen anjeunna salirana nya muhun nepangan murid-muridna sapalih di saksianku sakitu seueur jalmi tah ieu oge ngahaja Gusti Yesus Kristus dina 40 dinten eta langkung utami nepangan murid-muridna. Ngiatkeun murid-muridna, ngemutan murid-muridna yen aranjeunna kagungan mandat, kagungan amanah kangge ngadugikeun wartos kabingah ieu ka jalmi seueur ka balarea supados ieu wartos didugikeun. Tah eta merjugikeun kawantun. Kawantun eta ngagedur deui kumargi sajabi kubur kosong yen Gusti anu gugah sanes pedah layona di ayana paling kayak nyuhunkeun panginten tebusan tapi ieu leres-leres Gusti gugah nepangan ka aranjeunna anu langkung utami oge anjeunna nampi kawasa kawasa cobi dina waktos Gusti Yesus ditewak dugikeun ka 3 kali Rasul Petrus oge anjeunna ngangkenna henteu sanes muridna. Janten kumargi kasingsieunan nyamunikeun diri. Tapi saparantosna anjeunna tepang sareng Gusti Yesus Kristus komo-komo saparantosna Roh Suci lungsur ngauban aranjeunna anjeunna kagungan kawasa. Dugikeun dina Rasul-rasul 2 anjeunna kagungan kawantun khutbah. Eta khutbah sanes khutbah biasa tapi khutbah anu leres-leres di auban ku Roh Suci kagungan kawibawaan luar biasa dugikeun pangajak anu nutup eta khutbah jasa disambat 3.000 jalmi masihkeun diri kangge percanten dugikeun ka kersa dibaptiskeun pisan pangaruhna leres-leres ku mujizat kubur kosong ieu kubur kosong nampi kawasa oge cobi urang tinggal geura dina Rasul-rasul 3 pangawaskeun Rasul-rasul 3 ayat nu kagenep. Saur Petrus, duit mah kaula teu boga. Tapi kaboga
kaula ayeuna rek dibikeun. Demi pajenengan Yesus Kristus urang Nazaret. Andika gerat nangtung tuluy lempang. Amin. Tak ieu teh didugikeun ka jalmi anu lumpuh, anu barang main di lawang ka bait Allah. Saur Petrus, saurna geura nangtung. Sanes bade masihan artos tapi naon anu tiasa nyaeta hiji kamujijatan. Kawitna Petrus mung nyaksian Gusti Yesus ngadamangkeun anu lumpuh sabaraha kali. Ayeuna anjeunna kagungan keyakinan yang dirina oge diauban ku Roh Suci, anjeunna diserangan ku Roh Suci, dugikeun ka anjeunna nyarios kitu eta dadak sakala anu lumpuh teh tiasa nangtung. Harita keneh nangtung saurna sampeanana janten kieu. Tiasa mapah. Janten aya kawasa kamujijatan oge kaalaman ku para murid. Gitu. Mohon upami kangge urang zaman kiwari mujizat kubur kosong eta teh kumaha ta Pak? Kangge urang zaman kiwari sanaos urang teu ngalaman teu nyaksian sapertos para rasul kepungkur sapertos jalmi-jalmi anu janten saksi waktu harita aya ibu-ibu rombongan ibu-ibu malih mah ibu-ibu anu langkung ti payun ningal kubur kosong abartosan ka para rasul langkung ti payun deui nyaeta pangpayunna para prajurit. Urang benten zaman urang tebih tapi kumargi kasaksianana sakitu jelasna ieu kangge urang mintonkeun yen naon anu dicarioskeun ku Gusti anu dinubuatkeun ratusan malih marebuan tahun sateu acana patali sareng kurban Gusti Yesus Kristus patali sareng anjeunna ngawonkeun maot anjeunna bakal ngawonkeun setan sagarupi dicumponan ku pribadi Gusti Yesus Kristus. Naon anu dicarioskeun ku Gusti Yesus dina Injil sateu acan kajantenan yen anjeunna gugah. Oge mintonkeun ka urang naon anu dicarioskeun ku Gusti Yesus Kristus sanes mung kekecapan biasa tapi hiji kecap anu tiasa diagem janten kapercayaan tenan urang. Kumargi kajantenan kubur kosong eta mintonkeun ka urang yen ieu pangandika Gusti teh leres-leres pangandika Gusti anu tiasa dipercanten. Janten ieu kitab suci sanes mung carios, sanes mung kapercantenan kangge zaman harita, tapi kapercantenan kangge kiwari oge. Malih mah dugikeun ka Gusti Yesus lungsur kadua kalina engke. Janten ieu kitab suci tiasa dicepeng ku urang. Janten leres ieu kitab suci sagarupi janjina tiasa dicepeng ku urang kiwari. Oge tangtos kangge kiwari urang kagungan contoh ngalangkungan kubur kosong eta murid-murid di Robi anu kasingsieunan janten ngagedur deui ka wantuna anu harepanana meh peunggas tiasa manteng deui anu kawitna jalmi biasa tukang ngalalau memang ngiring Gusti Yesus Kristus tapi tungtungna dijantenkeun rasul anu kagungan kawibawaan luar biasa sanes mung janten murid Gusti Yesus jalmi biasa tapi janten jalmi anu luar biasa ya jalmi biasa anu diangge janten luar biasa kangge ngawarkeun wartos kabinga tah eta janten contoh kangge urang zaman kiwari sanaos urang benten zaman waktosna parantos Robi tapi pangandika Gusti tetep nya sareng amin urang diagem urang oge kagungan contoh urang ge tiasa ngalengkah sapertos para murid urang ge tiasa diangge kangge anu neraskeun ieu wartos kabinga malih mah aya janji ti Gusti yen sakum jalmi nu percanten ka anjeunna urang oge tiasa midamel padamelan sakuman terus dipidamel ku Gusti Yesus Kristus tapi sanes ku kakiatan urang kumargi urang gumantung sumerah diri ngawidian Gusti midamel kaahengan ngalangkungan diri urang diperyogikeun nyaeta kasayagian urang sumerah diri sagemblengna ka anjeunna supados anjeunna midamel sagala perkawis ngalangkungan diri urang sapertos mujizat anu dicontohkeun tadi dina Rasul-Rasul 3 ayat 6
kawitna Rasul Petrus mung ningal. Gusti Yesus midamel tungtungna anjeunna tiasa oge diangge ku Gusti kangge ngayakeun eta mujijat. Zaman dugi ke zaman kiwari mujijat teu liren. Boh urang dina waktos aya nu udur urang ngadoa ka Gusti, urang nyuhunkeun supados kawasta Gusti oge hadir dina diri urang, supados urang oge tiasa diangge ku mantena kangge kamuliaan mantena tangtos urang mah sanes sapertos Gusti Yesus langsung diusir, urang mah ku nyambat nami Gusti Yesus Kristus. Eta kawasa tiasa dihadirkeun. Eta anu kadua, anu kahiji pateli sareng pangandika Gusti, anu kadua urang ningal contoh para murid, anu katilu oge niatkeun keyakinan urang. Yen urang kedah kagungan hiji kabagjaan anu ageng, ieu kabagjaan nyaeta kabagjaan kasalamatan di lebet Gusti Yesus Kristus. Kumargi kubur kosong teh dipidamel ku Gusti Yesus ngabuktoskeun anjeunna kersana dengan kasangsaraan lajeng ngawonkeun maot kangge jalan panghampura dosa. Upami urang ngangken kapungkurna oge jalmi pinuh ku dosa, percanten kamantena dihampura, ieu kabagjaan ageung. Naon margina? Kumargi ieu sanes mung sapertos doktrin kapercantenan, tapi ieu muntaskeun kahirupan urang ka sapeuntaseun kubur yen aya kapastian kumargi panghampura dosa parantos katampi ku urang. Janten paling sakedik tilu perkawis kangge kamangfaatan urang kiwari. Margi urang kedah yakin sanos benten zaman satungtung Gusti Yesus Kristus masih keneh masihan kaluangan dugikeun ka anjeunna lungsur deui kadua kalina. Sagala rupiah anu dicarioskeun dina pangandika Gusti bakal kacumponan teras kacumponan ku unggal jalmi nu percanten ka mantena dina zaman sih kurnia ieu. Papur ieu patali sareng mujijat kubur kosong nya nyonong patarosan Papur ti zaman kapungkur ti zaman peristiwa ieu dugikeun ka zaman kiwari henteu sakedik jalmi anu teu percanten Pak. Yen terjadina Gusti Yesus gugah ti alam kubur. Kumargi umumna jalmi teu ngartos, teu percaya, teu masuk akal gitu tah. Hal ieu kumaha tah Bapak? Kumargi tangtosna seueur jalmi sapalih jalmi tiasa disanggapkeun sanos ieu jumlahna sapalih oge seueur. Nya eta anu langkung ngandalkeun akal. Malih mah Gusti oge tos terang. Kumargi kitu Gusti oge di antawis 12 rasul dipilih salah sawios kangge ngawakilan jalmi anu kitu. Nyaeta nu namina Thomas. Thomas nyanggemkeun saparantosna ngadangu kasaksian ti rasul anu sanes yen minggu kamari cenah Gusti nepangan nuju aranjeunna kempel tapi Thomas teu ngiring terus nepangan ka dieu leres-leres ieu Gusti parantos gugah tapi saur Thomas teu acan ngaragap tilas eta tilas paku tilas bohak tumbak dina ingkangna sagarupi moal percanten. Janten ka peristiwa Thomas tiasa janten eta gambaran ya kangge sekelompok jalmi seueur dugi ka kiwari muhun samadel kitu anu ngandalkeun rasio. Janten kajantenan eta teu lebet akal. Eta lumrah janten ku Gusti diangge Thomas kangge mintonkeun yen aya sagolongan jalmi anu sapertos kitu hoyong buktos, hoyong ngalaman. Thomas dina minggon salajengna aya dina kemplan murid-murid. Saur Gusti Yesus disaurkeun, Thomas cenah anjeun teu percanten kumargi teu acan ningal, sok cenah ragap. Tapi anjeunna panginten teu kagungan kakiatan kangge ngalengkah, ngarumpuyuk anjeunna, ngangken nyembah ka Gusti Yesus. Nun Gusti, nun Allah anu jumenang janten saur Gusti disanggapkeun bagja jalmi anu percanten sanaos teu ninggal. Tah janten anu teu ninggal sanes hartosna teu kagungan akal, sanes hartosna teu ngandalkeun atanapi rasiona teu diangge. Tapi saur Gusti bagja jalmi anu percanten sanaos teu ninggal. Tah
seueur perkawis sanes mung kubur kosong, sanes mung gugahna Gusti Yesus Kristus anu henteu lebet akal. Seueur perkawis anu henteu lebet akal. Tapi ieu upami perkawis anu teu lebet akal eta bagian tina iman. Contoh anu sanes Gusti nyiptakeun alam raya ieu. Seueur teu percanten. Cenah kunaon mah kita percanten ti mana kawitna? Ieu mah kabeneran we kitu. Sadayana ge kabeneran. Saurna teh kumargi kapercantenanana ka Gusti ku anjeun teu aya. Teu aya sanes sebat Gusti eta mah agama mah model candu. Supaya cenah jalmi tiasa diatur gitu. Sanes leres-leres kapercantenan kumargi aya Gusti anu bahasa dengan intervensi ke kehidupan jalmi. Janten malih mah kungsi di waragal jalmi-jalmi nu percanten ka Gusti dimusuhan, ditewak tiasa dijeblos-jebloskeun ka penjara. Kumargi dianggapna ieu ngajantenkeun jalmi henteu produktif. Sareng ngajantenkeun jalmi nya percanten kana nasib. Sanes ku perjuangan anu numutkeun emutan jeung sajabina. Tapi ieu dimintonkeun ka urang dugi ka zaman kiwari masih keneh seueur jalan malih mah aya oge di kalangan anu ngangkeun dirina ngiring Gusti tapi henteu percanten yen Gusti Yesus gugah. Cenah anu gugah teh sanes Gusti Yesus tapi nu gugah teh iman para murid. Iman para murid satosna kaemut anjeunna kageuyingkeun deui. Jadi sanes secara jasmania Gusti Yesus pandangan kitu nya. Seueur. Padahal selarasna tibaliknya kumaha juga. Murid-murid janten semangat nya. Leres. Nah ieu sadayana kumaha ngandelkeun akal. Contoh sanesna Gusti Yesus masih hantuang 5.000 jalmi tina kawitna mung 2 roti 5 roti sareng 2 lauk eta oge teu lebet akal. Eta mah saurna teh kumargi aya budak anu nyanak bakal kitu tungtungna jalmi-jalmi oge arisineun janten dikaluarkeun gitu. Eta akal nu langkung utami gitu. Gitu. Pak, salaresna hal akal sareng iman teh teu tiasa disaluyeukeun sanes kitu, Pak. Salaresna henteu tiasa oge disebatkeun kitu. Kumargi Gusti oge nuntut umatna sadaya ngangge akal budi. Sanes iman teh kangge jalmi anu henteu tiasa mikir. Iman sanes mung kangge jalmi anu kirang terdidik, hungkul sanes. Kumargi jalmi-jalmi anu terdidik oge kada iman ka Gusti. Contohna di antawis rasul-rasul, memang rasul-rasul seueur anu aya nu tinelayan. Tapi aya oge anjeunna kungsi janten pejabat kepala kantor pajak. Aya oge di antawisna filosof anu kagungan pendidikan luhur seperti Rasul Paulus. Janten sadayana malih mah cobi pangaoskeun dina Injil Matius pasalna anu ka-22. Matius 22 cobi pangaoskeun ayat anu ka-37. Matius 22 ayat 37. Walerna masingnya ka pangeran Allah maneh terus jeung hate, terus jeung nyawa, sarta terus jeung budi akal. Nah, kitu sanes ieu disanggemkeun ku Gusti nya ka pangeran nya eta terus jeung hate, terus jeung nyawa, tapi oge disanggemkeun terus jeung budi akal. Janten hartosna Gusti oge nyuhunkeun supados akal urang oge anu osok guminter kedah diserenkeun ka Gusti. Malih mah ieu sanes zaman Gusti Yesus unggul. Ayat ieu dicandak ku Gusti Yesus diemutkeun deui kumargi ayat ieu parantos didugikeun ku Gusti ngalangkungan Bapa Musa. Janten ieu parantos tebih pisan terus lami pisan di zaman Bapa Musa kalebet jalmi berpendidikan luhur. Di sakola elit kangge kaum pangeran di Mesir. Kumargi anjeunna diangkeun pangeran janten diangkeun putra ku istri atanapi ku hiji putri di Mesir. Nah, janten akal budi oge kada diangge.
henteu teu acan tangtos hal-hal anu anu lolongkrang kange iman hartosna papalimpang sareng akal teu acan tangtos. Tiasa janten tiasa saluyu kumargi seueur perkawis zaman kiwari anu disebat iman yen iman Gusti ngadamangkeun anu aludur zaman kiwari katalungtik. Aya nu nalungtik, aya anu nyobi nyaluyukeun sareng nyaeta anu disebat ayeuna ilmu pengetahuan kabuktoskeun yen eta teh leres. Sapertos Gusti Yesus Kristus ngarobih cai janten anggur. Eta secara ilmiah gitu ayeuna tiasa kabuktoskeun yen eta leres. Kan janten panginten Gusti Yesus tos langkung ti payun kamujijatan ilmu nami ti pengker ngiringan ti pengker janten malih mah kabuktoskeun yen alam dunya ieu kedah aya nu nyiptakeun aya ilmuwan anu nalungtik sagal rupi perkawis buktos ieu teu tiasa henteu kedah aya nu nyiptakeun janten tiasa janten emutan urang masih keneh telat, dacan dugi. Tapi Gusti mika hoyong, urang nyaah ka mantena sanes secara emosi hungkul, tapi oge secara akal budi. Janten dacan tangtos, yen iman sareng akal papalimpang, dacan tangtos. Aya anu teu kajudi ku akal, kumargi urang kawates. Tapi Gusti mah teu aya watesna. Gusti agung mulia. Yang umum itu acan ka hartos sanes diwagel tapi umum itu acan ka hartos saena urang tumungkul ka Gusti beriman iman leres gitu. Atur nuhun Pur, atur nuhun pisan. Jadi tina paguneman urang dengan ayeuna rupina tiasa dicinakeun. Yen kubur kosong ieu mangrupikeun bewara terjadina mujizat anu agung anu luar biasa. Leres. Berkahna kangge murid-murid kasumangetan aranjeuna ngagedur ieu mintonkeun leres terjadi mujizat nu pangagungna atuh upami dugi kadanget ayeuna misi keneh jalmi nyonong anu cangcaya ieu rupina patali sareng kumargi informasi kirang sareng keyakinan anu kedah dipasihan lorong krang di dinya tapi nu jelas mujizat agung mujizat ageng patali sareng kubur kosong ieu leres-leres dipintonkeun dina kitab Injil. Amin. Pamugi janten berkah kangge urang-urang sadayana. Hatur nuhun Pak Pur. Mangga. Tah kitu pamirsa paguneman gentra kahuripan dangat ayeuna pamugi janten berkah kangge pamirsa sadayana. Pak Pur urang pungkas dina doa atuh. Mangga urang sami-sami ngadoa. Hatur nuhun nun Gusti kangge pintonan bebeneran anu ku Gusti dibukakeun dina obrolan dangat ayeuna patali sareng mujizat kubur kosong anu dipintonkeun dina kairupan kasumengetan murid-murid oge janten berkah kangge abdi-abdi sadayana kumargi Gusti nu gugah ti alam kubur maparin pangharepan kasalamatan kangge abdi-abdi sadayana berkah nun Gusti wargi-wargi anu sami ngabandungan di acara pada sareng pangdoa disambat salisunkeun di lebat asmana Yesus Kristus amin. Amin. Hatur nuhun Pak Pur, Sami-sami.